Kalau kikituan geus ngarit. Hah? Duit. Oh. Nu kamari urang rek ditu teh tulus mere duit euy. Alhamdulillah tuh dipangnyampeikeun aspirasi uing euy. Tah kitu ai jeung babaturan mah. Sugan sabaraha cenah euy. Lain rek mere duit eta kikituan wae gara ngarit geus jam 3. Oh, 3 juta, 300. Alhamdulillah Gusti aya. Menitip eta teh kumaha wae cenah. Belikeun kana naon lah bisi salah euy, bisi salah sasaran. Bisa pake meuli udud kopi, bisa eta nu. Ayeuna mana? Ya, lain rek aya nu mere duit di dinya teh can ngarit murid geus jam 3 itu doma. Doma geus berenang ku di Paraban meureun lemah. Oh, di imah. Aing mah di imah atuh ditutunalin bawa aya titipan teh sing amanah sing nepikeun. 300. Duit mangga 300 juta. 300 meureun biasa da mal mere 3 juta cenah. Aing da Di imah di ditu. Oh kan astagfirullah. Aing rek buru-buru lah eta rek ngarit lah. Lain aing ngarit mah kudu ngan ai duit mah da eueuh kamari ge geus beak duit mah. Oh kan engke urang dagoan we hanya duit wae di dinya mah aing mah. Nama ngeroyo urang rek ngarit lah.